Guys, dupa abdi nu kakara, duka naon ya ucing bagi kado guys. Biasanya pan ucing teh karena lauk, karena daging. Ya ucing bagi kado guys, ucing naon guysnya ya. Aneh guys, ucing teh bagi kado. Wah, ya mah aneh pisan guys. Tuh. Nah, hanya ucing teh bagi kado. Bang, ayo ucing emang bagi kado tetap mimiti. Oh, jorok berarti bagi kado. Oh, dia aja diwawalan gitu. Ternyata kumanu ngajar guys. Ya nu ngajarna tukang kado, ucing nu ge bagi kado ya ternyata ya. Wah, memang guys. Aya ucing bagi kado. Wah, orang ucing.